Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkali murid kelas 2. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna. Kaca ka 35 atanapi halaman 35. Paniten basa regepkeun simak. Aya teks bacaan anu judulna diajar di kelas 2. Diajar di kelas 2. Dinten ieu dadi munggaran lebet sakola deui. Enjing keneh tos seged bade mio sakola. Seragam lengkap sareng sapatu, dasi, topi, serta beubeur. Dinten ieu hari ini dadi munggaran lebet sakola deui. Enggalan lebet sakola deui. Jadi munggaran teh hari perdana gitu. Hari pertama masuk sekolah. Enjing keneh tos seged bade mio sakola. Enjing sudah persiapan pagi-pagi sudah persiapan untuk berangkat sekolah. Seragam lengkap dengan sepatu, dasi, topi, dan sabuk. Upami tasna mah enggal keneh mangrupi hadiah naik ke kelas 2 ti ramana. Jadi kalau tasnya itu masih baru berupa hadiah dari hadiah naik ke kelas 2 dari ayahnya atau dari bapaknya. Nah, ini dibaca soku hidep diajar di kelas 2. Nah, dugi kaya 30 genep. Nah, 30 genep dibaca. Nah, di dia aya kamus alit. Nah, kamus alit. Ditek-tekan, dipotong, galecok, bercerita, tiada henti, kalawan, secara. Tadi dia kamus alitnya. Rasa entos di baca teks bacaanana ayeuna anu B ngajawab pananya, menjawab pertanyaan. Jawab sakur pananya dihandap ieu kalawan lisan. Nah, jadi jawab setiap pertanyaan di bawah ini dengan lisan. Nah, saya nama dengan lisan, tapi wios teu kenging kulisan, ayeuna mah ku tulisan wae. Nah, dikerjakeun dina bukunya, dina buku tulis. Oke, dipotokeun. Nah, hiji dugi ka 10. Tah, halaman 37. Hiji dugi ka 10. Naon mangpaatna ngalaksanakeun tata tertib. Salajengna anu C, ngalengkepan kalimah. Ya. Ngalengkepan kalimah. Nah, santos maca eta teks bacaan terus dieusian pertanyaanana ayeuna ngalengkepan kalimah. Ya, melengkapi kalimat. Contoh, rebun-rebun jadi geus indit ka sakola. Aya rebun-rebun teh. Isu keneh pagi-pagi masih berembun, langit juga masih berembun, nyubuh lah gitu. Terus indit ka sakola saking ku siapna hoyong ka sakola gitu. Nah, di dia hiji tah. Kelas abdi naik ka kelas 2. Nah, contoh di dia. Kelas abdi naik ka kelas 2. Ngaulang. Payaya ngaulang murid kelas 2. Seragam. Abdi ka sakola nganggo seragam. Mariosan bunani titik-titik ku murid-muridna. Kuku murid-muridna. Sasarap. Tah eta di isiannya. Sok diisian. Di 8 nya diisian ngalengkepan nyeratkeun deui ditulis deui nya
kelas ngaulang gitu sambil dibaca. Kelas Abdi naik ke kelas 2, saya naik ke kelas 2. Ngaulang, Payaya ngaulang murid kelas 2, Payaya mengajar murid kelas 2. Seragam, Abdi ke sekolah nganggo seragam, saya ke sekolah memakai seragam. Mariosan, Bunani Mariosan kuku murid gitu. Jadi Bunani memeriksa kuku muridnya. Sasarap, sate acan mios ka sekolah, kedah sasarap pula. Sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu. Sangu, Susi sasarap sarang sangu goreng. Nah, Susi sarapan dengan sangu atau dengan nasi goreng. Lancingan, lancingan sekolah warna berem. Jadi celana sekolah warnanya merah. 8. Ditek-tekan kuku panjang kedah ditek-tekan. Kuku panjang harus dipotong gitu nya. Sok diesiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.